sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ieu dongeng karangan Koswara. Mitra kaum dangu. Kangjeng Raja nepi ka ngagebeg reuwas, mangka ningkeur nginum atuh pro gelas teh peupeus murag. Prek kedah urang mitra. Kana ubin caina awur-awuran mancabura untung teu kabesekan oge panon mureleng ka Kisabda Seta bangun hayang sidik jeung hayang tetela. Kana kayan Kisabda Seta nu diukareupeunana. Sedengkeun hatena antara heran jeung ambek pagaliwot ngajadi hiji. Barang jentre omongan Kisabda Seta nyebutkeun geus gelut jeung nyimah centring keling nu jadi adina. Demi kaayaan Kisabda Seta para wargi sadaya, meuni murungkut kawas kuuk bakat tingku sieun, komo kareret ku juru panon Kangjeng Raja nepi ka ngagibrig awakna. Panon bolotot henteu ngiceup-ngiceup ngadatangkeun kareuwas nu lain lumayan. Sok sieun we Kangjeng Raja nibankeun hukuman nu berat. Sok sieun Kangjeng Raja eueuh hampurana ka manehna mangkaning manehna ge apal pisan. Yen Kangjeng Raja kanyimah centring keling pohara nyaheunana, pohara dedeuheunana. Hapunten Jun, hapunten dina samudaya kalepatan, nyisim abdi aya maksad bade kumawantun pokna. Maksudna teh maksad ngawantun. Kisabda Seta cedok nyemah deui. Ngomong dumareda hayang dipikarunya ku Kangjeng Raja, hayang dihampura segala kasalahanana. Kangjeng Raja maju salengkah kadeukeutkeun Kisabda Seta tuluy nangtung semudongko. Sabada bieu ngaliekan ka sakuriling jero karaton pok ngomong kawas nu hayang meunang kayakinan ti Kisabda Seta. Bener nu diomongkeun ku Andika teh Seta? Lerasun sadaya-daya bobot pangayon timang taraju aya di kaulan unjun gamparan kaulan. Jadi maneh tas gelut jeung diri adikula ha? Nyimas centring keling ngaranna. Sumuhun dawuh kaulan un leres pisan Jun. Naon sababna pangna Andika nepi ka tarung jeung adikula ha? Nyimas centring keling? Di mana ayeuna nyimas centring kelingna? Jeung kumaha lalampahan manehna nu liana salila maneh lunta dieu tempat. Pok bejakeun terus terang blak-blakan ulah di dingding clear di sinang siloka. Ulah asa-asa ka kula mah blak-blakan. Kangjeng Raja merek pakupananya ka jurungku bener-bener geus hayang geura manggihan jawabanana. Dieu Jun kajantenanana. Ngadangukeun ku salira Gusti mangadangukeun. Geus kitu mah teu loba omong deui sanajan bari ngadaregdeg. Teu burung Kisabda Seta bisa ngadongengkeun lalakon dirina salila lunta peuting tadi. Ninggalkeun nagara kabeh sakur nu kaalaman mah dicaritakeun sagemlengna tanpa aya nu dikurangan atawa ditambahan. Kitu nun kajantenan nu parantos kaalaman ku jisim abdi teh ceuk Kisabda Seta mungkas omongan. Kangjeng Raja ngahulang sakedapan bari terus lajag-lejeg. Kituna teh sakapeung make jeung gugodeg sagala pangpang nama eta. Emutan museur ka nyimas centring keling. Kunaon bet bandel kunaon embung diajak ka nagara ku Kisabda Seta. Reg lelempanganana eureun geek diuk dina kursi gading gilang kancana nu hurung mubiar. Nu harita tepok ngomong ditujukeun ka Kisabda Seta nu aya hareupeunana. Kun soal nyimas centring keling mah memang manehana teh kitu adat pangadatanana estu bandel gurat batu. Untung maneh teu nepi ka paeh tong salempang. Kula moal nibankeun hukuman naon-naon ka Andika. Ngan eta hanya kana teh Jang Darta teu bisa kabawa. Jeung suanyi inah nu asli naha maneh geus meunang laratan atawa encan ha? Numawi teu acan gaulan sareng numutkeun jisim abdi. Mung sakedap suhun. Hoyong engang ngalaporkeun ka jantenan di ditu. Nya teras jisim abdi wangsul ka dieu wengi-wengi. Nyimas centring keling teu nyabut-nyabit perkara nyi inah nu dipikayang ku kula ha? Kantenan me mung saur anjeunna dungi ka ayeuna. Anjeunna teu acan menyaka nyi inah.
teu acan aya laratanana saurna teh naha aya di mana sareng kumaha nasibna atuh basa diwartosan perkawis Den Sukmawati nyangakeun tumal palsu ge anjeunna ngagebeg daku ngemutkeun anjeunna teu acan kantos nyangakeun inah ka Den Sukmawati tah kitu nun. Ayeuna gancang tepungan heula atawa leuwih halayad heula Den Sukmawati ka panjara-panjarangan jika ditu tangke mun geus ngabejakeun kaayan Jang Darta jeung Nyimas Centring Keling perkara nyi inah gancang anika kadiri jika ditu geura ini ka tukang seta unyuk sumanga kaulanun unyuk sumanga di kantun lengah jika itu pragram yang laksanakeun perintah kula ku Andika ngan kadek najan aya di jero panjara Andika kudu hati-hati sabab Sukmawati lain jalma biasa apan manehna saurang jalma geus narima atikan didikan ti diri kula ilmu ti kula geus loba nu napel ka dirina karti ngahartos kaulanun unyuk sumanga kunyi sim abdi senjadi estokeun cedok kisabda nyemah meni hormat ka Kangjeng Raja geus kitu mah tuluy ngagedi deui kaluar ti karaton seja ngajugjug ka wangunan panjara nu aya tukangeun wangunan karaton negeri Buana Lila. Urang tuturkeun lalampahanana kisabda seta nu harita kebat kaluar. Kebat ka wangunan tukang nyatana panjara-panjarangan tempat padumukan atawa tempat di panjarana Den Sukmawati sakedeung harita geus cunduk kadinya geus nangtung hareupeun panjara. Sanggeus laporan kanu jaga sakedeung ge manehna geus bisa adu hareupan jeung diri Den Sukmawati diuk pahareup-hareup jeung kisabda seta. Kisabda seta sajeroning diuk di dinya nyang hareupan Den Sukmawati bet muncul rasa karunya dina hatena. Karunya ku ayana Den Sukmawati sakitu geulisna, sakitu gumulengna bat make kudu nyanangan panjara sagala. Bet make kudu narima hukuman sagala ti Kangjeng Raja jeung ceuk pamikir kisabda seta asa pantes kene asa merenah kene Den Sukmawati nu nyicingan gedong di Pasir Samoja jeung batan dirina Nyi Euis alias Nyimas Panjarwati duka kumaha mimitina pangna hate kisabda seta ngabogaan rasa karunya rasa watir ka diri Den Sukmawati nu kakara peuting tadi ngeusian panjara racun. Sedengkeun Den Sukmawati para wargi manehna nemongkeun sikap nu angkuh jeung ambek ka diri kisabda seta. Nu geus aya hareupeunana najan kumaha dirina moarek ngebrehkeun rasa pikawatireun batur lintang ti Kangjeng Raja. Nu lian namah moarek diambean ieu ku dirina. Nu matak panonna meni ulur molotot. Harita teh seukeut ngapurileng nitenan sakujur badan kisabda seta nu aya hareupeunana. Sanggeus lila taya nu ngomong kabeneran nu jaga ge ngajauhan. Ngaroris tawanan lian bangsa siluman lain manusia cara dirina Den Sukmawati. Pok Den Sukmawati ngomong dina nada-nadana nyeuneu pinuh ka ambek. Seta, rek naon Andika nyampeurkeun ka dieu ha? Neng kula ngahaja ngalongo. Kasalira Den, temal kisabda seta ngadak-ngadak ngadeg-deg segala rupa. Padahal basa peuting manehna teu kitu, pan basa ngajajabkeun Den Sukmawati ka panjara pohara gagahna, ari ayeuna bet ngadadak siga nu sieun jeung siga nu ngadadak kasima. Make jeung ngalongok sagala naon perluna, naon mangpaat da gancang ini cia, gancang aing tinggalkeun ku Andika deuleu. Den, gula ngadieu daya lian seja ngalaporkeun kaayaan di gedong padumukan Den mangsa ayeuna. Jadi Andika peuting teh basa atas ngasupkeun aing ka dieu, tuluy init ka gedong aing di Pasir Samojanya. Bener, kurang ajar sia. Ayeuna nu ngawasa di gedong Den, taya lintang Nyi Euis alias Nyimas Panjarwati. Aing ke bisa kabur ti dieu. Diri si Euis ku aing bakal dipodaran dikakesak sia bongan manehna geus nipu ka aing. Sapongkol jeung raja anjeun. Sugannya si Euis geus pae ari taeun teh hirup keneh, kurang ajar sia Euis. Mane geus ngarebut perhatian Kangjeng Raja. Kangjeng Raja resepeun ka si Euis, tur keris iblis nu aing ayeuna aya di leungeun sia. Awas ya. Awas ya Euis montong samat kani aya deuleu. Isuk jaga ninggeto aing baris males ka sia deuleu. Den Sukmawati meuni kekerot nahan amarah.
Geus kitu mah Pokde ngomong kaki sabda seta tumanyangeun Anjang Darta jeung Nyimas Centring Keling. Maneh meunang laratan ngeun Anjang Darta jeung Nyimas Centring Keling? Gandenan we malihan gula enggung si Tarung jeung Nyimas Centring Keling. Tangtu andika elehnya? Bener kula eleh jajaten, tapi lain hartina kula kudu talu ka manehanana. Bejakeun kumaha sanyana ka Anjang Darta jeung diri Nyimas Centring Keling terusna. Seta sok ngomong sia terus terang sing jujur. Ulah rek aya nu disumput salindung di sindang Siloka. Belak-belakan nyarita ka aing deuleu. Nen Sukmawati tumanya dari anaker. Dieu nga aya Anjang Darta jeung Nyimas Centring Keling den. Mangga dangukeun guzaliran den. Barabat harita keneh ki sabda seta ngadadarkeun sagemlengna nu sanyatana. Sakur kaya diri Jang Darta jeung Nyimas Centring Keling dibejakeun oge. Yen Jang Darta nu diajak ka dieu ku Nyimas Centring Keling teu dibikeun, nya kitu Nyimas Centring Keling sorangan diajak ge mungeun milu, kalah kahayoh diajak tarung rebutan umur, tug dirina nepi ka eleh jajaten. Nginu dah nen ka aya nu saleresna bergawis Jang Darta. Sareng Nyimas Centring Keling, aduh Habun nu kasuhun sanesib abdi henteu hawados gasalira den nu balai tiasa tepang sinareng Jang Darta. Nanging da kumaha kitu kaayaanana den tela Nyimas Centring Keling teu mikeun. Deungidinan pikeun Jang Darta di Bandung ka dieu. Ki sabda seta mungkas caritaanana bari ngebrehkeun rasa hanyakalna ku ayeuna teu hasil maksudna. Kurang ajar, Nen Sukmawati kekecelik bakating ku amak jeung keuheul. Teu sangka si Centring Keling bet maling Jang Darta. Paingan geus leungit di gedong aing da geuning dipaling ku si Centring Keling. Bener-bener ngajago tamang keluk sarua jeung ngahayang ngamumusuhan jeung aing. Muhun mula ge ngarasa teu sangka ku kalakuan Nyimas Centring Keling. Geus gumawani mawa Jang Darta dipaling di kamar nomor 7 di gedong Nen di Pasir Samoja. Seta, kami rek tumanya ka Andika. Ku kituna muga Andika daek ngajawab sajujur-jujurna. Nen Sukmawati nyarita ayeuna dibarengan ku ngebrehkeun budi nu pikaresepeun malah jeung make imut ngagelenyu sagala rupa. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Wargi kaum dangu, ari ki sabda seta eukeur ma eukeur tita tadi ngarasa resep ka Nen Sukmawati. Resep pacampur jeung simpati karunya kana musibah nu kaalamanana. Baik ayeuna dibere imut-imut nganung pangirut, imut ngagelenyu atuh dikelet-kelet nganung pamelet dibarengan ku omongan sakit ngageleserna. Puguh tambah-tambah ngarasa bungah nu matak barijung jeung ngadeg-deg manehna pokne malan. Mangga Nen, mangga ngerasaurkeun salira Nen bade tumaros bergawis naon gaulanu? Ari cek Andika diri kami geulis atawa goreng patut? Nen, geulisun sumuh. Geulis pisan. Pisan age pisan Nen cumuh. Tema ki sabda seta bari jeung saranga serenge sagarupa. Nu bener. Leres pisan. Pisan. Eta Andika resep tawah henteu ka diri kami. Aduh kandenan we sun. Kandenan resep mah resep pisan. Saha pamegetna nu teu resep ka Nen. Saha lalakina nu teu kabong roy ku Nen. Lamun seug lalaki tu kabong teu kabong roy ku Nen teh lalaki bodoh, lalaki baliu, lalaki belegug da kitu Nen. Nu bener. Leres pisan. Kula mah moal bade ngabohong, memang leres Nen teh geulis pikaresepeun. Ki sabda seta ngajawab sajujur-jujurna. Andika bogoh henteu ka kami? Kumaha Nen?
Kumaha Nen? Ki sabda seta meningarenyag panon mencerong seket ka Nen Sukmawati. Ih, meni kabina-binanya, meni budi pisan, meni torek lah aing mah. Nen Sukmawati baripok deui. Diri kami cek Andika geulis atawa henteu? Lainna kitu bieu teh Andika teh bogoh atawa henteu ka kami ha? Aduh kanya. Ki sabda seta ngadon melem ngelemes. Kawas nu era parada. Nah make duka. Bingung kanggo nyebatkeun nya sareng bisi majarkeun kumawantun ka salira ende. Hah? Nama ke jeung boga anggapan kitu sagala. Pokoke terus terang nyarita ulah asa-asa. Mun bogoh sebutkeun bogoh, mun ngewa sebutkeun ngewa. Sok sing jentre kumaha jawaban ti Andika. Aduh gajina modonya jeung gula. Mun aya lalaki teu bogoh ka Nen tadi ge pan gitu Jun. Soal eta kami ge nyaho, kami ge apa? Nganu kudu dijawab ku Andika, ari Andika bogoh teu ka kami. Jun. Tong kalah kaseuri sia sereng-serengeh kitu. Sakitu huntu gadingan wungkul teh. Mawi bogoh Jun. Syukur mun kitu mah urang teh. Sigana baris bisa ngahiji, baris bisa kawin ki seta. Eda salira Nen nah bogoh ka kula Jun. Teu kudu ditanya deui, kami maleuwih ti bogoh. Ayeuna regepkeun mun nya Andika bogoh ka kami, mangka Andika kudu daek melaan kami. Kudu daek nulungan kami kana karerepet jeung kasusah diri kami. Lamun mung melaan, lamun mung nulungan kana kasusah jeung karerepet kami, mangka eta sarua jeung bohong andi nyebut bogoh jeung resep ka diri kami teh. Nen Sukmawati mimiti masang pitapak. Harita sangkan cita-cita manehna bisa kahontal ku jalan diri nami cinta jeung mere harapan ka diri Ki sabda seta. Jim berjanten jim abdi sanggem kanggo melaan kanggo nulungan salira Nun. Siap sadia kanggo ngebrehkeun jeung nemongkeun ka cinta ku jalan urang silih belaan. Pancek bangsa manusia ge cinta mika butuh pangorbanan. Oke merlukeun perjuangan. Tahal gitu uji sim abdi ge kahardos pisan Nen. Syukur ngan Andika ulah nyebut kula atawa jisim abdinya. Matak mau nyebut akang atuh da ka diri kami mah nyebut Nen kumaha sanggem kakang. Unyung sumanga kakang sanggem Nen. Nen Sukmawati para mitra tungtungna ngebrehkeun rasa kacinta dirina daek nyebut engka. Nyebut di sebuahna nyebut engkang ka Ki sabda seta. Tur Ki sabda seta harita ridho disebut engkang. Atuh dina nyebut Nen ge nemi lalebnaker. Diukna ge ayeuna mah jadi padeukeut pageye-geye. Da siga panganten anyar kanyataanana. Kakang sabda seta ayeuna mah ti beurang, urang ulah lila-lila ngobrol. Bisi ngadatangkeun kacurigaan ka diri nulian ku kituna kumaha mun ke peuting kakang ka dieu. Urang abadamikeun suara rancang urang satuluyna. Ih, mangga Neng mangga. Mangga memang sae wengi supados haneut mung hihihi. Nyahara rancang perkawis naon Neng. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu, harita atuh Sukmawati nerangkeun permaksudanana. Abdi kudu bisa kabur ti dieu, kudu bisa keluar ti Panyara, mulang ka Pasir Samoja, tuluy ngarebut keris titisan iblis ti diri si Euis. Lengka saterusna kumaha engkewe, kitu permaksudan diri abdi kakang. Kumaha kersa engke wengi ka dieu? Sae mangga engke wengi engkang ka dieu. Nanging engkang sabada nepangan Nen ayeuna kedah ngadeheus ka payuneun Kangjeng Raja. Mugi duna bilih engkang kaing pancen kedah liar di dieu. Mugi Nen ulah leungiteun engke mun tos hasil mah tos beres permaksudan. Kana tangdos diri engkang nepangan ka Nen saenggal-enggalna. Mangga ku jisim abdi antos.
mau pemikaleresan lunta ke alam manusia mugi sakantanan dipangneangankeun si Ina jang darta ge kudu direbut tina leungeun si Mas Centring Keling tur Nyi Mas Centring Keling nawalah sina kapokeun monya kakang bade eleh ku si Nyi Mas Centring Keling. Unyuk Zumanga sadayang kapalai sareng permaksa dan salira enden ku engkang baris dilaksanakeun doakeun sangkan diri engkang aya dina kaunggulan mun geus bisa ditepungkeun jeung Nyi Mas Centring Keling diheula mah eleh ge pantes da manehna ngabongohan tapi ayeuna mah bet moalnya maknya kakang kudu eleh baik mangga atuhna dikandun ku kakang mangga kakang didoakeun ku jisim abdi moga sing lancar dina sagala rupanya hatur nuhun kanyampi doanya sabada silih wilujengkeun leos seki eseta kaluar ti wangunan panjara sanggeus bebeja kanu jaga yen kaperluan manehna Kanden Sukmawati geus beres tuluy Ki Sabda Seta mulang deui ka karaton kacaturkeun Ki Sabda Seta bari jeung hatena cumantel bae inget Kanden Sukmawati anu beulis kawanti-wanti endah kabina-bina ceuk paribasana lir ibarat putri turun ti kahyangan harita kebat lempang nganyak kitu lempang loba ngahulengna da sakur omongan Nen Sukmawati teh salawasna napal dina ingetanana cinek bae dina tungtung hatena dirina ge ngarasa teu sangka sacongo buuk yen Nen Sukmawati bogoheun ka manehna sedengkeun keur manehna sanyana teu ditanya ge geus leuwih ti heula bogo nu matak sakapeung maleumpangna Ki Sabda Seta make jeung runda grandeg sagala atuh sakapeung deui make jeung runya renyu umat imut sorangan najan bari jeung hulang-huleng jeung runu grandeg teu burung Ki Sabda Seta cunduk ka hareupeun Kangjeng Raja Prabu Cakrasena ngan pohara ngagebegna pohara ngarenjagna lantaran didinya tetela geus aya Nyi Mas Centring Keling kasampak antara Kangjeng Raja jeung Nyi Mas Centring Keling siganu keur badami jongjonaker ngadadak eureun basa ka jero wangunan asup Ki Sabda Seta rada rumegag oge dirina Ki Sabda Seta ku ayana didinya aya Nyi Mas Centring Keling komo barang karasa Nyi Mas Centring Keling merotot kamanehanana dibarengan teutepan siganu ngewa jeung ambek beuki pewot we Ki Sabda Seta manehna murungkut siga kuuk rasa asa rek hareupeun Kangjeng Raja oge hadena Kangjeng Raja ngarasa watir kayan Ki Sabda Seta nu pupurungkutan nu matak gancang digupay Seta gancang ka dieu geura ka dieu sing deukeut unyuk Sumanga nun poyongkod bari jeung popoyongkodan Ki Sabda Seta maju ka hareup gek diuk digireun Nyi Mas Centring Keling lamun Nyi Mas Centring Keling mah diuk dina kursi Ki Sabda Seta andi prek dihandap dina ubin Ki Sabda Seta ngareret ka Nyi Mas Centring Keling bari pok ngawani-wani ngomong barandos lami Nyi Mas sabal aing Nyi Mas Centring Keling jebi bari jeung ngabalieur ka katara paroma Nyi Mas Centring Keling siganu bener-bener ngewa jeung sebeleun ka dirina anu Ki Sabda Seta ngarenghap meuni lambat bangun manggih ka singgah Kangjeng Raja Prabu Cakrasena henteu ngantep kayan adina jeung Ki Sabda Seta siganu terus memusuhan jeung ngajaga bisi kajadian riributan di hareupeun manehna nu matak gancang Kangjeng Raja nyarita ditujukeun ka Ki Sabda Seta kumaha Ki Seta geus ditepungan Den Sukmawati ku Andika marandosun kuliri Andika geus dibejakeun sakur lalampahan Andika salila peuting tadi ngajajabkeun Nyi Eus ka Pasir Samodja marandos sadayana disanggem tah tangtu maneh ngabohong sabareh dina ngomongna ka Den Sukmawati nya Seta Nyi Mas Centring Keling milu ngomong bari ngaburileng Ki Sabda Seta maksudna ngabohong dina bergawis naon Ki Sabda Seta tacan ngarti kana omongan Nyi Mas Centring Keling ngan teu wani ari males neuteup mah manehna ngeluk tungkul siga sakitan keur dipariksa Andika tangtu nyebutkeun yen jang darta dipalingku kami tangtu Andika ge nyebutkeun
ngajak Jandarta ka dieu ngan mungeun ngajak kami ge mungeun bener kitu Lin nyawararan teuing ari nyebatkeun ngajak Salira alimun mah mung upami nyebatkeun Nyeng Jandarta dipaling ku Salira memang leres hati-hatina keur ngomongna ki sabda setan dasar tukang ngabohong Kakang Ratu rek diantep mangkeluk seperti kieu rek percaya kitu kana mangkeluk tukang ngabohong pantar si seta tenang Nyimas tenang Kangjeng Raja nyarek ka Nyimas centring keling supaya ulah waka ambek-ambekan. Para mitra anu mulia Kangjeng Raja Cakrasena ngandika dariana keur ditujukeun ka diri ki sabda setan. Seta, kula teu nyangka sacomuk ge. Yen Andika geus ngabohong ka diri kula. Ngabejakeun kaayaan anu patukang tongong. Toja iyah jeung kanyataan sanyana. Nupi maksad Salira kumaha kitu sun? Jeung acan kahartos ku jisim abdi mah kaulanun teu kudu pura-pura sia rek ngaku atawa moal yen Andika geus ngabohong ka diri kula karaosan mah jisim abdi teu acan kantos ngabohong ka Salira Dewararantun teuing kedah nyanggem anu sulaya tina kanyataanana nu Andika teu kudu mungkir seta lantaran kanyataanana memang kitu yen Andika geus ngabohong ka diri kula. Ngabohong naon sun? Najan hatena kekepegan teu burung ki sabda seta ngawani-wani maneh nanyakeun. Gantawang Nyimas centring keling ngambek. Seta Andika ulah pura-pura sia. Ulah rek api-api deuleu sidik Andika ngabohong ka Kakang Ratu. Hayo masih keneh mungkirnya. Sumuh, naon nu kedah diangkennya jisim abdi terumaos neng. Dasar penjilat sia, katara bangun keheuleun. Seta, tadi basa Andika samemeh ka panjara. Andika mere laporan ka kula cenah Andika kungsi papanggih jeung Nyimas centring keling. Nu kabeneran di Guha Warudoyong Pasir Caringin babarengan jeung Jandarta. Kitu lain Andika teh. Sumuhun, kanyataan memang gitu kaulanun. Mung waktos nawe kabujeng seep. Mitra sadaya, waktos kabujeng seep duwi ka dieu heula.